Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa rahmanul kudusul baisul muqtadir rabis ralis sadri wa yasir li amri wa ahlul muqtatam bilisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi wa huwal Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama alayhi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Al hadis alhamdulillah urang sadayana dina danget kesempatan siang ieu Allah taala masih diiradah masih dipasihan yuswa tiasa dieu mungkulung patepang wajah di madrasah dina raraga teh sanes mintonkeun rasa syukur bila ridho Allah tumbalangkungan ngalaksanakeun kewajiban walaupun ilmu. Kemudian naon rupi kasayang urang sadayana ieu ku Allah taala masih ditampi oge mugia masih isol ka ahli kuburan sadayana parantos nganturkeun upami teh mah dina ieu danget anjeunna aya dina siksa na Allah mugia masih diringankeun bahkan dijahit. Upami aya dina nikmatna Allah mugia masih ditambih-tambih ka nikmatanana. Shalawat sinareng salam mugia dicurah limpah ka junjungan urang sadaya wastan mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ka keluargi sahabat para tabi'in wa tabi'at tutupi ka urang sadaya selaku umat mantena pamugia urang sana kalaloberan kesabaat mantena jaga ya majaja amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana dina danget kesempatan ieu jisim abdi bade nyobi nyarioskeun kana perkawis tawadhu. Sifat tawadhu. Nah sabab sifat tawadhu teh ieu priyogi ku urang kaulingan, priyogi ku urang dipelajari naon margina margi urang selaku manusia anu sok bersosialisasi kedah ngagaduhan sifat katawaduan. Supados naon supados dina kahirupan sadidinten urang ieu repeh rapi akur jeung dulur patanya jeung baraya tatana oge henteu adigung ka urang kampung moal balaga ka urang kota. Loba di zaman kiwari geuninganan pacekcokan dulur jeung dulur teu akur baraya jeung baraya oge tatangna jeung baraya teu patanya kusabab naon kusabab di antawisna teu ngagaduhan sifat katawadoan. Nah naon naringaran sifat tawadhu teh da tawadhu teh meureunnan teh bahasa Arab lain bahasa pasir kunci. Tawadhu kudu nama tawadhu masdar dicokotna ngan sok geus ngeunaheuna geus galib di urang mah lain tawadhu.
Padahal mah tawaddu tina tawaddu'an ya tawaddu'u tawaddu'an. Sulasi majid warna sani bab kalima lamun teu salah mah sarua jeung taba'ada ya taba'adu taba'udan. Lamun ditasrif baheula itu nya keur ngaji keneh sok nasrif samodel kitu. Tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'an. Tah naon hartina eta teh? Hartina tawaddu teh ceuk bahasa urang mah nyaeta henteu ngarasakeun diri urang teh boga kalebihan. Balik ngarasakeun ka diri teh hina kusabab loba dosa, jauh tina kasampurnaan kusabab loba kasalahan. Eta ngaran tawaddu. Kalamun jalmi-jalmi anu aya di urang di kampung atanapi di kota ngagaduhan sifat samodel kitu, insya Allah bakal repeh rapi tiis ceuli herang socan. Itu insya Allah. Sabab naon? Sabab bakal silih azenan antara nu ngora kanu kolot, nu kolot kanu ngora, budak ka kolot, nu beunghar kanu pakir, tinu pakir kanu beunghar, bakal silih ajeuna, bakal saling menghormati, bakal saling menghargai, moal boga rasa asa aing. Moal ayeuna cek budak ngora teh kumaha dewek we da aing nu gede tanagana ge moal. Cek kolot kumaha aing we da aing nu pangheulana ngadahar uyahna oge. Cek nu beunghar aing anu pangna oge da aing anu loba duitna. Talamun ayeuna ngabogaan sifat tawadhu mah moal samodel kitu, pasti bakal silih ajenan. Anu ngora ningali kanu kolot, si amang eta mah umurna geus 50 tahun. Tinangtu meureunnan ibadahna oge leuwih ti kaula, da kaula mah masih keneh umur 20 tahun, 30 tahun. Moal bisa ngudag kana kahadean jeung ibadah si amang eta. Tungtungna kumaha? Ngahormat kanu jadi kolot. Anu kolot teu dumeh aing kolot heula dijurukeunana. Moal sabab saling menghormati, menghargai. Memang aing kolot umur geus 50 tahun. Tapi si ujang eta mah ciga nak mulia keneh manehna tibatan ayeuna uing, sabab uing mah geuning loba dosa. Dina nalika boga dosana ge meureunnan si itu mah si ujang saeutik moal sarua jeung aing. Tuh nya saling menghargai, saling menghormati. Kusabab naon? Kusabab ngagaduhan sifat katawadoan, ngarasakeun diri lamokot ku dosa, teu sampurna kusabab loba kasalahan. Anu pakir gitu deui moal adigung, anu pakir mah nya adigung jorek leuheung nu beunghar mah adigung teh aya tempoeunana. Aya nu pakir naon itu nu beunghar mah adigung ge rada pantes. Tuh mobil aing, tuh sawah aing rada pantes. Aya nu pakir adigung naon nu dek ditempokeunana. Nu mata lamun ningali kana katerangan yen aya naon 3 perkara, 3 jelema anu Allah moal ngomong, moal ningali
kusabab kamanehna teh bendu kacida ijibna jeung anu tilu eta teh bakal menang siksa anu naon anu badag. Aya tilu teh mana hiji syakhun janin geus kolot jinah nu sakuduna mah meureunana geus kolot mah babalik pikir keur ngora aing kitu teh keur ngora aing mabok keur ngora aing gede bohong ayeuna mah aing dek mikir da sakedeung deui ge meureunana bakal naon ari ieu kakah lain mikir naon leuwih-leuwih ti budak ngora kalakuanana mabok jina wah tupak tipu jeung saja mah geus teu kacatur eta mah tah geus rupa kolot umur geus dek maot masih keneh can tobat masih keneh ngalakonan jina mangka eta saur Kangjeng Nabi jami eta teh moal dilirik deui ku Gusti Allah sangat dipikabendu ku Gusti Allah. Hiji kadua wa mulkun kadzab ratu raja nu gede bohongna itu pembohongan publik tadi teh diantawi jami anu moal ditaros deui ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal menang siksa anu gede. Katilu wa ailun mutakabbirun jalma fakir anu takabur teh gorengnya urang teu boga tapi masyaallah omonganna luhur. Urang jalma sagala umur tapi masya Allah kakaburna teu katulungan teh jelma anu sangat dipikabendu ku Gusti Allah bakal menang siksa anu badag. Mata lamun teh mah urang ditakdirkeun ku Gusti Allah jadi jalma fakir ulah sok takabur malahan mah urang kudu leuwih-leuwih tawaduk hadap asor. Talamun ayeuna jalma fakir adigung itu sangat dipikabendu ku Gusti Allah. Lamun ngabogaan sifat tawaduk insya Allah moal aya boga sifat takabur. Rumasa diri aing loba pangabutuh bakal naon menghormati jalma anu boga kitu deui kusabab boga sifat tawaduk mah bakal naon bakal menghormati jalma anu teu boga. Henteu dumeh aing boga mobil teu dumeh aing lega sawah pasir jeung sajabana da uing ayeuna kasebutkeun beunghar teh meureunana ieu teh ala kadar titipan sadar diri da ieu teh lain hak mil tapi naon ala kadar titipan. Insyaallah lamun ngagaduhan sifat samulai kitu moal sakonyong-konyong boga aturan itu pan sok aya peda beunghar kitu nya pendapatna teh hayang didukung terus kumaha aing moal atuh lamun ngabogaan sifat katawadoan yen ayeuna boga harta banda teh hanyalah titipan. Tak itu urang lamun teh mah ayeuna ditakdirkeun ku Gusti Allah teh sawah namahan tiap usum teh geuningan tiap panen kabeuli deui sawah kabeuli deui sawah sing emut ragap ieu teh mun ala kadar titipan ti Gusti Allah teu hakikat mah sarua we jeung jalma anu teu boga da Allah mah teu manang kana pangkat Allah teu manang kana boga harta teu jadi jaminan loba harta ayeuna meunang rahmatna Allah
sarua we pangkat beunghar jeung nu teu beunghar di hadapan Allah mah hanya anu ngabedakeunana teh nyaeta katakwaan buat teuing situ mah jalma anu teu boga mah leuwih takwa ti uing sadar kenah kitu nya. Dina nalika ayeuna papanggih jeung anu teu boga teh moal nyapelekeun pan kadang itu teh boga rumasa ayeuna boga harta banda pangkat jabatan teh itu adalah hak milik urang. Itu jadi urang teh eleh ku tukang parkir sabenerna mah. Tukang parkir mah coba we atuh mobilna loba. Motorna aya. Tapi pun eta adigung teu. Tuh subhan di beja-bejanya. Yo Bang, ieu teh mobil wing anyar tah Fortuner. Bang, ieu teh motor urang tah umumnya hargana ge sekian juta, 30 40 juta. Teh teh di beja-beja. Itu dan naon sadar ieu mah lain nu sorangan nu batur ala kadar katitipan. Atuh nalika kitu teh dicopot ku nu boga na teu tuh bang ulah dicopot sama nu teu mangga we dek mere duit teu mere duit jaringannya tukang parkir mah lillahi ta'ala ridho. Tuh kalau urang samurai gitu genah dina kahirupan nyontok ka tukang parkir dibere ayeuna naon harta dibere jabatan teu matak adigung ka batu teu matak gede hulu itu danan titipan nalika ayeuna dicokot deui ku nu gaduna ku Gusti Allah da Allah mah kawasa nu hanap jadi diluhur jadi dihanap teu ngarasula da titipan Allah anu gaduh ceep hartana dieureunkeun tina jabatanana damai we teh jadi stres teu matak jadi bunuh diri itu kusabab ngagaduhan sifat tawadu. Tapi lamun aya ngagaduhan sifat tawa naon takabur bakal kajidutun arieu. Ibu jalma tawadu mah eta ku Gusti Allah itu bakal diangkat darajatna beda jeung naon jeung jalma anu takabur. Man tawadoa rafa'ahullah. Sing sajalma anu tawado mangka bakal diangkat darajatna ku Gusti Allah. Wa man takabbara wada'ahullahu. Sing sajalma anu takabur adigung mangka Allah bakal nurunkeun darajatna. Pan ieu teh nya di urang teh ieu di awak urang teh ieu teh aya dua rantai. Hiji rantai teh ayeuna naon ditalikeunana kana naon kana langit katujuh kaluhur. Nu hiji deui rantai teh dibelikeunana kana bumi nu tujuh lapis bumi kahanap. Nu hiji kaluhur nu hiji kahanap. Di mana-mana urang tawado itu nyante boga rumasa asa aing pang beungharna asa aing pang pinterna henteu mangka eta si rante teh ku Gusti Allah bakal diangkat kaluhur sehingga derajat urang jadi luhur. Tapi jalma anu takabur eta rante anu ditalikeun kana lapis 7 lapis bumi ditarik ke hanap jadi derajat ulang deplek. Itunya pan ku sifat tawadu mah sahabat Rasul Abu Ayyub Al-Ansari kenging kahormatan sawatos ayeuna hijrahna Rasul. Pan Rasul teh hijrah ti Mekah ka Madinah. Itunya terangan dina yen dinten Senin bakal kadongkapan tah Rasul bakal dugi ka Madinah.
bakal dugi ka Madinah da berangkat nati Makkah teh dinten Senin teras ayeuna digu naon istirahat heula di kemis tah dongkap deui ayeuna dina pas dongkapna teh dinten Senin ka Madinah teh. Terus pada uring disambut tolong bandru alaina ayatnya penyambut Rasul itunya tada sahabat-sahabat Ansor itu para sahabat Ansor teh sahabat anu nyambut ayeuna Kangjeng Nabi di Madinah. Sahabat Rasul teh di Mekah aya, di Madinah aya. Ngan paling seueur itu anu tos lebet Islam teh di kota Madinah. Di Mekah mah saalit keneh. Sehingga ngalih ka Madinah Rasul teh. Nah, nalika terang ayeuna naon sahabat edeka dongkapan ku Kanjeng Nabi, bumi-bumina pada dihiasi hayang kalingihan ku Kanjeng Rasul. Duh anu asalna butut wah dicetulang adadak meuli itunya sangkan ayeuna Kanjeng Rasul linggih ka bumina. Aya sahabat anu teu gaduh nyaeta Abu Ayyub Al-Ansori. Ari anjeunna mah lahin teu hayang ngahias bumina sekawas sahabat anu sanesna. Da kumaha atuh ragap teu aya. Dieu eueuh ragap teu aya jama fakir anjeunna teh ditakdirkeunana meureunana Kanjeng Rasul mamanat piraku sudieun linggih ayeuna ka bumi kami moal meureunna da kieu butut imahna oge beda jeung sobat nu lainna di alus-alus di luar jeung di jero imahna oge tawado dah aya teh kitu teh kumaha pada nyambut pan ontana Rasul teh tah ka dieu Rasul ka bumi abi Aisyah Rasul stop ulah pada ribut kami liren bakal istirahat di bumi salha wae nalika onta ieu eureun nyalira nya dilalesotkeun ku sahabat anu sanes teh da parebut teh pada hayang kalingihan lesotkeun nya maju we onta teh anu ditunggangan ku Kanjeng Rasul teh maju kapayun aya nu geus kaliwat aduh ontana teu eureun euy di urang euy cek sahabat anu geus kaliwatan teh ka mana eta euy saha boga milik saha efek teh pas payunan bumina Abu Ayyub Al-Ansori ujug-ujug eta onta anu ditunggangan ku Kanjeng Rasul teh kudupruk liran dirinya cek sahabat anu sanes aduh dihareupeun Imam Ayyub Al-Ansori cenah ieu di imahna si Ayyub cenah euy piraku di dinya da imahna ge butut teu dihasil dihadek diharudangkeun tah si onta Kanjeng Rasul teh ku sahabat anu sanes teh teu daekeun hudang sakitu dicepretan oge itu nya teu daekeun hudang keukeuh we ngudupruk di dinya Aisyah Rasul nyer ari enggak awas dongkap ayeuna malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul Muhammad anjeun turun di dieu di bumina Abu Ayyub. Nah, sabab Abu Ayyub ngabogaan sifat tawadu hayang kalinggihan ku anjeun Muhammad tapi anjeunna lain teu boga lain teu hayang ayeuna ngahias imahna ngan anjeunna ngarasakeun teu boga tapi hayang ya ku sabab sakitu ku sabab Abu Ayyub Al-Ansori ngagaduhan sifat tawadu nya kalingihan ku Rasul istirahat di bumi Abu Ayyub Al-Ansori ku sifat tawadu beunangna teh nya lain ku sifat takabur itu. Jadi ulah urang ngagaduhan sifat takabur.
jalmi anu tawado mah ibu sadayana ye di surgana bakal boga darajat anu luhur. Sakumaha pidawuh Allah dina surat Al-Furqan anu tadi diaos wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Ari kasebutkeun Abdirrahman abdina Allah teh itu nya ya hiji pangangkeun ti Gusti Allah ibad di tanah disandingkeun kana rahmat itu hiji tahsis jeung kaunggulan padol padilah ti Gusti Allah itu nya tah anu kaasupkeun ibadur rahman teh abdina Allah nyaeta di antarana alladzina yamsuna 'alal ardi hauna jalmi-jalmi anu lalempang anu aya di muka bumi ieu hauna hirupna teh sakinah anteng tara gurung gusuh dina ngambil keputusan wa tawaduan jeung tawadu teh ibadur rahman engke jalma anu kitu kumaha khobarna tina ibadur rahman ulaika yuzzaunal ghurfah ilari we nya di surat Al-Furqan panjang katanya ketika ulaika yuzzaunal ghurfah tapi bakal naon eta bakal menang balesan ti Gusti Allah al-ghurfah hiji darajat anu luhur di surga gitunya. Tapi jalma anu takabur sabalikna jalma tawadu bakal menang naon siksaan anu banget dina neraka. Itunya kusabab tawadu urang teh matak terapkeun dina diri urang diajar ti ayeuna ngagaduhan sifat tawadu. Itu supaya silih ajenan supaya silih ayeuna hargaan anu pakir hargaan ku kapakiranana nu beunghar hargaan ku kabeungharanana nu boga ilmu hargaan ku ilmuna anu bodoh hargaan ku bodohna ulah abong kena ayeuna bodoh maneh mah dek nyaho naon dengekeun pendapatna da meureunana eta oge manusia itu akurkeun jeung naon jeung ajaran ti Gusti Allah nah bodohna teh ieu teh tepi ka mana itu da meureunana sabodoh-bodohna urang lamun teh mah boga kasalahan moal salilana salah urang teh da lain setan jeung iblis lamun anu ngaku bener moal salilana bener deui meureunana urang teh aya salahna da malaikat lain malaikat urang teh tuh maka kudu saling menghargai oge lamun dina salahna jalma bodoh mah meureunana pantes datenya mun itu lamun ayeuna anu bener anu pinter dina nalika salahna hargai ku urang da manusia biasa lain malaikat itu sabab boga sifat tawadu kan urang mah sok kadang kitu nya masyaallah ini anak itu ngomongkeun anu boga kasalahan ceplak ku urang teu dipikir teu dirasa kana diri urang mah boa teuing kasalahan teh loba keneh urang tibatan batur geus jadi biasa gitu teh deui nya ai kasalahan batur katempo kasalahan sorangan mah panteu urang teh nya itu mata kudu introspeksi diri oge insyaallah ku sifat urang tawadu moal kajantenan sapertos kitu bakal saling hargai saling ayeuna menghormati ora ku kangoraanana kolot ku kakolotanana ningali anu ngora geus alhamdulillah maneh mah
jangan hirup teh ngorak kene berarti saeutik kene salah maneh beda jeung amang-amang geus 50 tahun umurna loba amang tibatan anjeun teu ku kakolotanana urang menghormati amang alhamdulillah amang mah ibadahna oge loba ari kuring anyar kene berarti ganjaran ibadah muanyaruaan kana ganjaran ibadah amang insyaallah amannya saling menghargai, saling menghormati, kusabab ngagaduhan sifat tawadhu. Rupina sakitu anu kapihatur kirang salah kirang-kirang hapunten dina leres semata ilham Gusti Allah dina lepatna kabodohan isim kuring. Mudahan aya manfaat kanggo balarean sadayana dina leres semata ilham Gusti Allah dina lepatna angken kabodohan isim kuring mugia lungsur rahmat magfirah ti Allah jembar pangampura ti ibu sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.